warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Qala al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihi syafa'ah. Hadratil mukarramin anu kalingkang dihormat, kalingkang dimuliakeun para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anu kalingkang dihormat keluarga besar almarhum bi rahmatil hayyul qayyum. Kersana al-arif billah Kiai Haji Ahmad Thaha, wabil khusus kersana guru urang anu panantos mimpi dina acara dari Haji Ahmad Busiri, Haji Muhyiddin Abdul Qadir, sareng sadayana keluarga besar almarhum bi rahmatil hayyul qayyum. Kalingkang dihormat para alim ulama, para asatidz, para kiai, hadimul hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, para ulama marantana sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kasehatan anu sampurna lahir sinareng batin, digabul hajat-hajatan Allah Subhanahu wa taala. Salalawasna ayadina istiqamah, salalawasna ayadina istiqamah, salalawasna ayadina istiqamah. Akhir yuswa marantana ayadina husnul khatimah, ayadina husnul khatimah, ayadina husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana muslimin muslimat rahimakumullah, imtithalan bil amar sanawasin kuring tepantes kami ngaduhikeun sambutan, tapi ieu mah ngalaksanakeun parentah nu janten guru. Mudah-mudahan sing janten kaberkahan khususna kanggo sim kuring anu cumariosna, umumna kanggo sadaya anu ngupingkeunana. Amin ya rabbal alamin. Sakedik muningakeun pidawuh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mantena muningakeun uhibbus shalihin. Kaula kacida pisan cinta ka jalmi-jalmi nu saleh. Mudah-mudahan kempelan ieu sing tiasa janten sababiah ningkatkeun kacintaan urang ka jalmi-jalmi nu saleh. Margi lamun ku urang sadayana dipariksa amaliyah urang, akhlak urang, komo bersih hati urang, ya, pinu penyakit hati, pinu ku keawonan mana. Lamun urang mariksa diri urang, masya Allah tabarakallah, kertawaheun ka akhirat teh nu didawuhkeun ku Allah, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Anu salamat ke di akhirat nu didawuhkeun ku al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Moal salamat ke di akhirat kecuali jelema nu datang ka akhirat mawa hati anu bersih. Anu dihawalan ku urang al-arif billah, jalmi nu bersih manahna sehingga diangkat janten kakasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu cinta ka jalmi-jalmi nu saleh. Amin. Uhibbus salihin, kaula cinta ka jalmi-jalmi anu saleh, walastu minhum, tapi kami lain kagolongan ka asup jalma nu saleh. Al-Imam Syafi'i tawadhu na Imam Syafi'i, padahal sahat nu teu uninga Imam Syafi'i kailmuanana, amal solehna, zuhudna, sakhawahna, kaikhlasanana, parantos uning aku sadayana. Tapi mantanna ungkapan tina manah anu pinuh ku tawadhu dina manah mantanna, walastu minhum,
Tapi kaulah lain kaasup jalma saleh, padahal mantan jalma saleh. Nu pangkat Imam Syafi'i ahlul ibadah, ahlul ilm, ahlul amal, ahlul ikhlas, nu hatena bersih, masih kena mengucapkan uhibbus salihin, kaulah resep ka jalma saleh. Saha nu pantas mengucapkan uhibbus salihin? Imam Syafi'i atau ulang saladusna. Saha nu soleh teh? Imam Syafi'i jalmi soleh, arif billah, ulama Allah, hatena ingat ke Allah 24 jam, eling ka Allah, sedangkan urang mah lolobana 24 jam teh teu eling ka Allah. Tapi ungkapan jalma nu eling ka Allah. Tawadhu di Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Naon harapan dina mahabbatus salihin? Naon diungkapkan ku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbus salihin dina mahabbatus salihin la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan kaulah ku berkah cinta ka jalmi-jalmi saleh, kaulah kenging syafaat marantanna fil akhirah, amin. Ieu Imam Syafi'i dulur saraya. Imam Syafi'i masih kada butuh syafaat jamaah saleh. Kumaha bakat urang anu loba poho ka Allah, anu panyakit hate masih kada numpuk di hati urang. Langkung-langkung urang saged butuh kana syafaat jalmi-jalmi nu saleh. Mudah-mudahan hadirna urang dina ieu waktos, kempelna urang dina ieu waktos, sing janten sababiyah, sing janten ciri ayana mahabbatus salihin dina ati urang sadaya. Sangkan urang ing syafaat di marantana fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu anu teu hasa diluikeun, hapunten anu kasuhun nulun sing janten ilmu manfaat, nulun padna dina jaga hapunten sing janten sing dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina hapunten kasuhun billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.